Kio udud euy. Pengaruh tuh dah siapa? Udud ge menang mentaan siapa tuh dah. Anjing tuh dah aing teu boga duit goblok. Aing geus tara gawe ayeuna teh. Biasana ge tuh dah ngajedog siapa? Gawe ka menit. Ini ngomong-ngomong ira da lapar aing we. Seru aku gua aing beuteung asa meni kempleng. Da mana mah ti ditu lagi kempleng kitu. Anjing keun bae lah nu penting mah hirup be. Boga adi teh euy. Ngopi jeung ngopi. Ari kana gawe ngebluk, ari ngopi. Kat siga nginum obat sapoe ge 3 kali. Kang. Naon di? Cik ya, pangmiceunkeun. Nah di yeuh. Lah, pangmiceunkeun be. Aing mah curiga. Curiga naon? Pantesan nu jelasin naon di cenah ieu. Ih, ajisna wotrok-wotrok ting aing boga lanceuk. Pangna ge cik, pangmiceunkeun. Heuh atuh gangeng betul. Ikur ngopi ngunah-ngunah kali. Hai, be kudu ngopi bae ujung ngopi boga adi teh. Malah mun kieu geuning lah. Mun saya lapar, Cek. Lapar tuh geuleuh kemarin bari ulang-ulang kieu mah anjing. Jo, atuh ari lapar mah. Ari sia Abdul. Terus saya nanya naon atuh? Ih, si goblok kalau ngarubah ngaran. Nanya be, bisa we menarek merek ka urang gitu. Aing teu boga duit, kewe nu ngaliwat sugan aya palakeun. Baba, malak si garemon kitu. Nya geus we sama cicing nurut ka aing lah. Heuh, bete aing nurut lah ka maneh lah. Nurut lah ayeuna mah. Meni eueuh be barudak sapanon-panon acan. Jadi kadeuleu irungna acan. Dah. Wah. Pisan hirup aing. Batan kita mikir kieu di. Goblok. Gang. Ka mana sia? Kadi sia kadang. Kadi. Nah, cenah teh jalma. Tika beneran. Mangsa alus. Nani baca calawakan wae tengah kowe. Mau naon eta maneh? Iya, Dahareun lain. roti bagel di luar negeri. Roti bagel. Keur saha eta? Keur maneh hayang teu? Nyayang atuh, Mbak. Cicing heula, bayar. Maneh kudu dibayar bae tuh maneh teh. Ieu teh mahal jabat di luar negeri. Arek moal Sabaraha kita eta? 10. Udah kata mana naon ge kudu bae dibayar. Ieu mah mahal, jaba ngeunah wa. Awas ku aing mun teu ngeunah. Nya. Ya tuh geus. Tah 20.000 eta. Lanjut nya, udah teu boga duit. Atuh ke ka urangkeun. Oh nya. Siap nuhun, Bos. Jualan itu balik. Roti bagel ieu mah euy. Naon ieu euy? Mun aya selai-selaina kieu. Mihinyai kieu. Aing mah euy. Ih, sok teh urus saya. Mun hinyai mah mun aya selaina keneh kieu. Pau. Anjing teh. Anjing, siga nipu aing ieu mah. Coba 20.000 duit aing. Awas ya aing teangan sia. Budak. Aman sentos ayo mah lanjut aing repeh, aing menang duit si Bren. Bodoh sia goblok. Di mana wae maneh karek katempo? Sia teh mana wae. Ini bunga kitu coba. Cik aing tas menang depo sia nya. Dupa depo we hayo dosa. Aing mah tas DO teh si Bren. Deo naon atuh di sia teh? Aing tas DO roti bagel di luar negeri. Pan kamari nung aing tas di Arab. Menta tuh aing roti bagelna.
beak kok yang dibikin kabeh ka si Bred tadi. Heeh, men teh geura urang, geus gua yang teh keur lapar ieu teh. Beak dibeli ku si Bred ieu duitna oge. Jing, si Bred tuh bagi-bagi euy. Terus di mana eta budakna ayeuna? Tuh di ditu tadi mah keur cicing meureun keur di dahar ayeuna. Oh enggak satu ayeuna mah ku aing di daguan si Bredna. Heeh. Sabaraha eta? 10.000 aing ge boga hutang keneh. Lain eusina aing mah maksudna. Loba keneh teh. Tilu. Heeh. Oh berarti loba keneh. Ayo menik Pak. ya ulah. Kanyatnya. Heuh ulah ditutungguan menikin hayu samperkeun enak. Daguan beng ke gaya Mung lah aing lapar Atuh aing rek balik atunya kitu mah nya. Jung aing Aing lah atuh ya, Kopi can mantap. beak. Oh karting lah hayu hayu. Engke geura daguan be. Nying mung lah aing mah lapar yeuh. Geus daguan ada di dieu daguan. Nipu ka aing goblok. Ayo. Mun, bila gaya itu. Bentar kadut lain itu. Temu dah. Iya. Semperkeun hayu. Hayu. Bred. Yo. Nah, sisi luan banyak. Mana roti bagel teh? Aing hayang ya. Apa bisa aing buka roti bagel? Ya we atuh. Mana aing hayang lapar yeuh. Oh jadi sia hayang. Hayang pugurang. Bayar heula tuh, daya roti mah di luar negeri coba. Anjing bisa baraha di. Baiklah kemarin mah 20.000 bae kop. Mah tinggal berarti segitu mah sing kira-kira turunan 30.000 belah. Goblok eta sia. Nang di. Atuh kalau bikin nambahan dari kudu 30.000 mah. Geus lah Bred, ku aing 50.000 duitan ayeuna keneh. Ngan tambahan we kumaneh le sesana. Heuh. Beba. Kudu sabar aing namahana. Lah saeutik kan 48.000. Bebel eta mah ti aing berarti kabeh senod sia ih. Henteu kapan aing eta nambahan? Teu kitu konsepna anjing. Lah geus keun bae beuh ka dikeun aya teh duitna. Ya iya. Heuh beuh ka dikeun lah geus. 20.000. Lah goblok. Ieu aing ngodok heula. Wah anjing. Ini kayak mah aya bulu naon ieu. Nya, geus wae atuh eta mah ti aing kabeh anjing cek aing ge. Kalau aing kerek nyadar ya. Tompel sia ka meuni sia perawatan ti meuni. Ieu tompel aing geus dioperasi ieu. Jadi ganteng ya. Nya ada sia mah ari kana beungeut be boga duit sia mah. Ari keur kana beuteung mah eueuh. Teh. Geus atuh bikeun bae teh duit. Yo Bred, jadi kieu nya aku lantaran setolengan mau duit 20.000, nah jadi 48.000 tadi ku aing cenah udunan teh. Aing tuh mau duit Bred, jadi da anyuk heula heuh. Pengaruh sia mah tuh da. Kaneng sia. Mahnya. Geus ya, Geus we atuh eta. Ridho urang mah dianyukeun. Oke, heula. Mikirna ka. Baiklah. Geus siap. Buka dikeun ya, lapar aing ya. Heula kana sok lah. Hayu. Hayu. Hayu tuh. Dah. Balik lah. Geus di dinya we geus. Ayo buka. Belah di kau yang dibuka lah. Iya. Karikop. Yang mana yang dijelas sama buka yang dia lapar. Heulah karep ku maneh we Abdul. Kira. Anjing. Nah jadi hinyai kieu. Hinyai beli sia mah. Nah isian nu hinyai. Astagfirullahaladzim. Keri deuleu ku sia meuni hinyai kieu. Terus ka dikeun. Anjing. Nah habat jadi cosan kieu euy. Anjing, geuning roti bagel ka kieu aing mah teu kaharti euy. Heuh nya cek aing nu kieu mah anjing lain roti bagel. Nu kieu mah ini katipu ieu mah anjing mah bener ya. Heuh geus ieu mah ku aing kudu ditengan si kehead brandna ieu mah. Ini dua duit aing eueuh anjing lu Geus, ngomong Mbak. anjing. Untung dianyuk. Geus enak mah yuk. Heuh dah sia. Meuni keheul aing hayu atuh anjing. Wah, siapa udah paling tipuan anjing. Dah. Roti bagel ti menik lah. Eta mah softtek. Kopi di aing lah. Seger bener. Duit menang, kopi ngeunah, lanceuk krepeh, bagja hirup aing. Ngeri gurih. Ngeri aing mah. Kopi hakan berudak. Eta sok teh batur hakan anjing lalebok. Ting aing berang duit. Dia balik 50.000 dianyuk nih eta. Aduh, aing mah ngeri. Si gaangnya. Anjing, awas kok di
aing nipu aing teh budak. Awas ya ku aing. Heh. Beunang ku aing ayeuna mah. Nggak emang malah itu, ih. Kumaha ieu aing? Rumput apa kumaha euy? Aduh. Aduh, duitnya kopi lah ini. Nah, share ke mana? Lewat ku aing. Balik duit aing sini ku aing. Ampun, ampun. Sok. Iya, duit ini. Ke mana? Share aing. Ampun, Sek. Ampun. Dibikin kau, Duitnya ke mana? Heuh tuh geus lah. Mending kena ngopi yuk. Arek mah Ngopi di mana? di kuburan. Eta sih nek ngelawat ke kuburan. Heuh terus di mana tuh? Di material. Tuh, da si eta mah. Hayang mah dipecen tangan bibirna. Lah, saeutik we tuh. Ulah maneh bae nu kitu aing sakapeung. Heuh lah mending ngopi hayu. Aduh. Rugi besar deh ieu mah anjing. Geus kalem lah. Kemah lamun panggil budakna amankeun anjing pusing matak jangan kena hulu. Ah anjing. Rugi aing mah kieu carana nama anjing. Kela, tapi eta ngomong sopek saha? Heuing ya. Masa sih cenah. Bon ini sia. Ih si goblok. Iya, Pak. Dinya mah ngopi lah nanti sah. Ayolah, jung mana beli kopina lah. Tunggu tadi tuh, Heeh, jung. Ya kopina Teramat sih mesin kopi. aing pan make jurus. Yo, Ang, berarti nu tadi ku aing jual ke si Nun aja ke si Tole. Dijual sabaraha alis ya? Dijual 50.000. Udah dianyuk di 30.000. Atuh untung besar sih hari gitu mah. Boro-boro untung. Wah mah namokan urang. Minta tuh aing ke dia. Apa geus ngopi iya. Embung aing sote duit. Ah gampang oke eta mah. Engke lamun itu dibayarnya. Heeh, siap. Ngopi lah. Ngopi lah. Bisa kunaon? Segar bener. Anjing lah lu tuh budak duaan tuh. Mana di sia? Tuh gerak tuh tembok tuh tuh. Ih si goblok ada nempel mah ku mata anjing. Geus pokona eta we lah hayu deketan itu budak. Kan hayu anjing. Wah anjing. Budak tadi. Bener ieu mah. Aing kudu kabur. Kopi heula. Kabur aing lah. Red. Ari saya ke mana? Ya kopi kumakan atuh. Sayang kopi. Aku weureuh sugan. Pantesan kabur eta budak. Ieu aing kudu kabur deui. Wah, bener bae badan eta mah. Hayu nu leungit boroan tuh. Dikeun ku aing disabet. Ih, anjing teh manting aing goblok. Ih. Ih, tadi ieu mah.